Ya ada harap juga semutut pulang. Naon gitu? Aing yang minta ya. Ini sih koret ih. Ini meuli meuli lebar ya mah. Haranya mau baturan. Biasa ribuan lah. Woi, kena naon lagi? Biasa macam berita handeuh. Oh. Mon, situ bareng dahar wae. Oh, tuh pelit. Ah, geuning aya berita anyar kan. Haneut keneh dia. Naon mon? Ningali mon. Ajab orang pelit matinya dibombardir dan kuburannya akan sempit. Naon? Among. Itu tadi itu. Duh, hayang ngopi. Buka duit. Hayang udud, komo deui. Hayang ngalarisan dia teh. Kamaran bang. Aduh lah. Laris. Ya, halo sayang. Ya bentar lagi sampai kok, tungguin aja. Ya tungguin di bandara ya. Ya. Bentar lagi sampai. Iya. I love you sayang. Jack. Oi. Jack. Sok, mau ke mana? Ke Bandara Halim. Goblok kata. Teuy. Dibayar masih ek sabarake. Yang penting orang anterkeun soalnya orang liburan. Lain masalah dibayar nah goblok. Kapan jauh di Tasik ke Bandara Halim teh hari sia goblok. Dibayar. Soalnya awe orang itu ek liburan. Masalah gitu goblok. Aing lain masalah dibayar nah goblok. Ya si ada si kira-kira tuh goblok di Tasik ke Bandara Halim. Ini menang 2 jam gitu anjing. Bakal menang saja 2 jam apa aing ge dianter. Kurang ayeuna di cash 5 juta. Motor ek di bensinan kurang sok full. Heuh, lain masalah kitu nah goblok. Karena aing kudu melaan duit 5 juta tuh goblok. Aing balik tengah ngarang. Ya goblok. Misalkan saja 2 jam jarak mah aing pasti dianter. Atuh ieu mah anjing teh kira-kira goblok di Tasik ka Bandara Halim. Aing kurang kaya kumaha di cash 5 juta embung. Terus aing pindah motor lah. Tah geuningan aya nu ieu euy. Ieu mah kuat teh jigana. Ka mana ieu nu bogana? Kan aing nu bogana teh goblok urang teh teh. Tukang ojek 2 motor nah? Heeh, da aing mah jelema beunghar goblok. Ngojek sotek karasal aing mah di imah gawe. Bah lu. Sia goblok anu bah lu. Nya jelema beunghar si anjing kanu ojek. Goblok anjing. Goblok. Bang, zaman ya mah celaka. Amin sih. Masuk ih, molor we. Pemuda harapan bantal teh. Bisa molor we ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, iya pemuda harapan bangsa. Molor we. Angin di Indonesia mah sepuluh pengangguran teh nya. Kali ieu teh ari makan. Langsung urang ngopinya tah. Bener di Jawa. Bener ngeunah ieu mah badudut kopi. Tengah singet euy. Satu mah Anjing di lawan mata mah euy. bisa dapat jodoh. Bener. Anjing dia.
Cik kita kesulitan. Bener deh ya. Cak Aiman ya orang gawe di dia ulang-ulang sorangan kodok salare. Salah harapeun puting kujalaan yang muncang. Tak ada harapeun. Oh, nah tuh dia malah ngajak ke orang. Orang ge hayang ngalah muncang ya keradukeun tuh di ditu jeung barudak. Ha? Karena ada orang yang ada orang tadi misalnya pas balik ke malah muncang ya loba. Tahu aing mana itu sare itu kayak gitu mah. Udah kayak kena muncang ya bener gitu. Nah, udah tah di norme. Sok Tapi itu sih euy. Tidak bite aya berita kon tadi baca berita soal tak ieu non. Gimana pahlawan kan kita berakan ya. Wah, manya emang eta berita naon gitu? Ya mah Picasso akeun di mana yang beritana urang ge mengasihkan sieun urang ge sieun anu. Naon ceritana eta sok atuh? Penasaran urang ngapal naon? Ya dengekeun seureuh. Dia nya berita teh berita kecelakaan bus taksoa. Jadi berita teh penumpang gerah yang urang ge. Jadi penumpang bus. Emang eta bus jurusan mana gitu? Ayo berita mah jurusan Jakarta, Padang, via Jurang. Goblok, dari anjing via Jurang. Duh, ya, Den. Aing teh curhat ka maneh euy. Kemarin urang ngengen awewe anjir. Geulis teh. Geulis awewe teh anjir. Bodas. Tapi si anjing geus bawa ka Bogor. Aisyah, aing dengekeun teh teh aing ngobrol teh. Didengekeun si teh. Aisyah teh naon eta mah? Ngegambar si teh. Orang gambar naon? Gambar. Enempong gambar naon? Tebak katirain ngegambar naon mana dia? Kayak nabis. Lain terus itu. Terus SpongeBob. Lain. Terus itu gambar naon? Tebak we atuh sorangan. Ketinggalan teh ngegambar naon ya? Gambar naon? Anjing teh. Cangcutnya siapa nya? Lain atuh. Terus apa? Kamu mau gak anjing? Mulai lah. Wah, bakal kenceng. Lah, siapa pohara kan tuh? Apa lah? Penasaran, kenceng. Gambar imah. Imah saha sia teh? Tuh. Imah kieu patut sia teh. Heuh, ieu teh imah ngaranna teh. Imah naon atuh kieu teh? Imah pocong atuh. Iya teh. Di mana-mana pocongnya lain mau katingali. Kayak titik urang. We nya. Baru aing penasaran soalnya gambar naon. Nah, Kalau aing mah, aing lu bayar teh. Nah, mau kayak tingali itu.